anjeun datang ka kuring nginjeun duit rek mayana poe ieu di dagoan teh kalaka cangkebeuh teu ngurunyung kamari teh duit sakitu-kituna dikekempitekeun beuli bakon molek ayeuna kesel jeung keur dina hate ngan hanjelu geuning anjeun kalajali mayar hutang nu geus dijanjikeun moal tenang hirup anjeun salirana. Bakal ngaikhlaskeun duit kuring nu diinjem-anjem kuring yakin rejeki mah moal kurang. Anjing punya duit tapi kata mana padahal dia tahu dari dan sakit kan boleh pakai boleh poin jangan boleh ada aja puntennya seperti punten.